Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Baraya Cakra subuh keneh naker kabihalanna geus harudang. Nini amah keur kuprak-kaprak di dapur nyadiakeun dahareun anu rek miang. Aki Mursid geus anekap babarengan nyaneut di tengah imah. Anu deuk arindet geus saged sajungjungeun ngadaguan heula lolontong keur bakal di jalan anu keur dibungkusan ku nini amah. Dengeuna ukuran meuleum asin jeung sambal tarasi anu teu digulaan. Sanggeus sagalana beres anu dek miang amitan kanu rek ditinggalkeun meungpeung poe keneh supaya ieuh lupakuna solongkrong sasalaman neda berkah kasalmetan dipirig ku murubutna Cipanon. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran rek papisah jauh munasabah mun teu ieu pada rambi sakte pang-pang namah karena teu sirikeuna ngaguk-guk masehan lahunan nini akina. Elo didoakeun ku nini jeung ku si Aki masing salamet elo di jalan ulah pinanggih jeung balanya sarta halangan harungan naon-naon ngan poma ulah ngampleng we geus nyacapkeun ka sono mah geuwat balik deui ka dieu bejakeun ka indung hidup jeung adik-adik nini teh teu bisa ngirim naon-naon kitu karena tenyarita puguh ti koro karasana teh mani seuseut ukur cimata we anu beuki juu karasana beratna kerah rek ninggalkeun ini akina teh puguh tahun-tahun ngahiji geus gede rek ninggalkeun sanajan moal salilna oge tapi tetep we hate mah make ti belat kegedena mah ngarasa melang puguh nini akina teh sakitu geus kakolotanana. Jung jalo mengpung isu keneh ngarah rarineh di jalana. Aki Mursid ngajurungkeun kaburu-burang mah bisi walurat lumampah mangka-mangka da babadarat saleuheung mun datang kana nang karuka teh nyampak wahon upama keur eueuh mah kapaksa we ngeureuyeun ngetrik ka Samadra atawa ka Sumadra. Jung karena cengkat bari ngusap beungeut anu baseuh ku cimata manehna ngoloyong nyampeurkeun bapana anu geus manco di lawang memeh kaluar ngaret heula ka Aki Mursid jeung nini amah anu harita naruturkeun jajab anu miang nepi ka lawang panto. Mangga atuh nini Aki dikantun heula sakali deui karena pamitan. Geus kitu mah gidi gue manehna leumpang marengan bapana Katut Pidarma teu kuat lila-lila mireungeuh pasamun anu jalinini jeung akina sajabana ti ngariuk alum teh bari ngembang ku cimata anu ting garendang dina bibir panona sajauning leumpang teh karena telemek teu nyarek mikreuh gigireun bapana ngabarengan angin subuh anu ngahiliwir nyiwitan kulit raga badagna mah harita geus jauh ninggalkeun lembur
tapi ari lelem utama masih tinggalan di imah nini akina. Nyaliksik urut ngancik. Ngungkap anu geus kaliwat mangsa ngalaman suka duka sajeruning nempuh ka dewasaan anu pinuhku carita lalakon hirupna. Berai nembungan deui atra nyacas napal dina bibir panona. Anu lumaku teh beuki jauh. Alam geus berai-barayan tetenjoan beuki atra. Sakulingna sedengkeun angin subuh anu biasa disebut angin soba anu seger tur bersih tetep ngahiliwir madukan kana kulit pangaruhna matak seger kana badan. Ngalongsongkeun napas nyedot hawa anyar anu dibawa ku hiliwir angin ti pagunungan. Anaret kajauhna mutuh mata kelar jeung kagagas. Gera urang baca sajakna anu maparah kayan harita. Tembong ngagelar gunung-gunung ngaluwuk paul. Remeng-remeng disimbut halimun subuh. Ret kalebak pasawahan anu mayak pak pinuh eusi pare keur sumedeng rampak. Pacenghul sang surya medal. Moncorong ruhai burahai. Mapak berang ngusir peuting. Sirna na hurung dumeling nyaangan madahab papat. Tegalan si awat-awat. Jurang lebak pasir-pasir padesaan rejeng paminggir pasawahan. Pilemuran parentulna gunung-gunung kabeh pada ngabagiakeun taya pisan anu kalarung. Walata pinanggih rasa nikmat pangeran tanpa wangenan. Kukituna manusia mana anu tumarima. Rahmat ilahi saeneng-enengna. Baraya anu lumampah tetap nikreh ngeureuy cihike geus jauh kaliwat. Nang karuka geus katonggongan. Ngagerdig laju ka pakenying bari pinuh ku harepan susuganan we aya mobil nu ka Sumadra syukur-syukur mun anu terus ka Cikajang atawa langsung ka Garut pisan. Bisa kumaheun teuing bungahna lantaran moal teuing capek ngetrik nganalkeun dampal suku. Napi kapakenying kabeneran teh keur sepi taya tutumpakan. Atuh terus ngegerdig deui muruka kontrak Cikupa. Alusna teh aris rog ngarongheap datang wahon geus ngabagug. Sajungjungeun pisan ka Sumadra narik pucuk teh hese tuluarana cuk celak marilu. Datang ka Sumadra kabiruyungan deui ku milik kabenerana teh mobil kontrak erek ka Garut pikeun narik peti-peti enteh. Nyaeta ka stasiun atuh rumakuna teh teu matak ripuh teuing. Pas sore oge geus anjog ka kota Garut anu saterusna ngagerdik ka leuwih daun. Tidinya mah celak we kana sado anu ka Bojong Salam. Napi ka Bojong Salam mapai-mapajan gede anu berasna ka Dungus Cili. Tidinya kebat muru ka Gadog anu pernahna teu jauh ti situ Bagenit. Memeh magrib oge tuluarana geus nepi ka imah. Ari rongheap datang kabenerna teh pangeus si imah keur ngariung ngadaguan waktu magrib.
Maeroh katut nyimira sarta Nyi Umi ting korejat ngabagiakeun anu datang beirungah ringeh lantaran pasuta bari dibarengan ku dua jajaka tiluanana pada parangling anu mana ari karna ku kitu teh mah papisahana lain mangsa sakedeung waktu dibawa indit ku akina teh umurna kurang ti 8 tahun ayeuna datang deui geus jajaka ngan karena ngagentak muruk ka Maeroh ngarawudan pasukuna bari nyalita pegat-pegat ti korong ngadadak seuseut ka pegat ku picerikeun Mak hapunten Mak rumaos abdi tamelar ini ayeuna abdi tiasa nepangan ka Mak karena ieu teh Maeroh ngarangkul rada kagok rek nyebut ngaran teh pugu sidik ieu mah lain karena anu sajati sakadar anak kukutan anu make ngaran anakna pribadi tapi anu jadi sabab manehna sorangan banget teu ngarti mun keur waktu baheula kacida miceceubna ari ayeuna beut jerojoy we aya hatenya dedeh asih teu beda we ti ka anak sorangan ting pedah gambaran karena anu sanyana ayeuna geus leungit tina figura hatena atawa memang nireungeuh anak kukutna anu sakitu sumujudna ka manehna ting teu bisa dipaparan marga lantaranana bagaya ujang geuning geus halughug jangkung nini sareng aki daramang lu Maeroh nuluykeun caitanana bari rami sakuci mata heg sirah karna anu keur nyuuh teh dicengkatkeun daramang mah dina waktos ieu mah mung aya kasauranana parai penak sareng mirah katut Umi cenah nya tangtu we puguh harita uningalna sasat keur laletik pisan puguh ge ari pajauh teh kieu hese papanggih pokona mah emak anu taya pisan kaingetan kanu jadi kolot sedengkeun mirah jeung Umi barang nireungeuh jajaka anu saurang ngarontok ka indungna hatena geus teu mangmang deui yen ieu teh lanceukna teu anta parah digabrug we duana ngarontok bari ngagero Kang Nana haturan akang Mira Umi keselanjang geuning karena gancang malik karawa kana sirah adi-adina diusapan dedeh naker bangling Kang Nana teh terus oleh geuning namanya karena ngarenyu ngagonjak adi-adina piraku atuh Kang Nana datos ageng atuh Umi teh Umi namalang red kawidarma anu geus sila anak nyaksian anu keur nyacapkeun ka sono kalius Umi micen beungeutna rei bareureum ngarasa era parada diungkap Rusiah zaman keur budak mirah mah ngan ukur ngadelek digonyaku anu jadi lanceuk teh maeh nama puguh naon teh lungguh kimpuh sarta gede pisan ka erana mun nyarita saparuna teu gerecek siga adina memang ya adi-adina teh ngabogaan sifat anu beda-beda mun mirah mah lungguh Umi mah wanter pertentang ludeung makalangan jeung anu kitu teh gancang wawu puguh mahena mah sonagar pisan turug-turug pinter nyarita pangaruh bibirna anu kicup meureunnan pasuta barang nireungeuh kumaha sikepna Maeroh dina umakuna kakarna lain deui ngarasa bungahna
anu tadi nama kasidang ngerasa sumpegna lantaran geus kanyahoan puguh pamajikanna mah taya pisan kanyaahna ka karna teh. Malah waktu mirah ngebrehkeun kahayangna supaya mapageun karena kabungbulang oge sanajan tepok tapi riuk beungeut nama ngebrehkeun yen manehna mah teu panujueun karena rek diteang teh. Tapi ayeuna kalawan dadak-dadakan pisan budi paragina robah. Kanyaah kadeudeuna eces ebreh geus teu bisa disangsikeun deui. Lahirna pasuta ukur ngagelunyu bari panon mah ramisak. Tapi ari hatena mah jumerit muji syukur ka Maha Agung anu tos mengkolkeun hatena nu jadi pamajikanana. Dikersakeunana teh ayeuna jadi robah patekadanana. Daek nendeun kanyaah ka anak kukutna anu mun ditilik lakuna dilenyepan pasang petana mikanyaahna teh lain dijieun-jieun. Ari ieu si Ujang teh saha ieu teh bapana? Maeroh nanyakeun bari ngaret ka Widarma. Widarma ieu teh. Widarma? Nya Widarma anak murid Abah Ucid ieu teh. Amoeng guning geus jalujug jangkung. Ngaja sila milu pikeun pibatureun si Ujang. Pibaturun kewe ari balik supaya henteu keung teuing di jalan. Pasuta mereka terangan. Har. Nah si Ujang teleksina kabung bulang deui kitu? Maeroh nanya semu kaget. Kahayang mah atuh tos we di dieu. Hararese hayang panggil teh lamun pajauh mah geuning. Awa tos satu abah jeung emak. Mangkaning tos sarepuh pisan pasuta bari ngarereta karna harita teu pisan pajauh ti adi-adina. Sina ngalih we atuh aki. Ieu naon teh sina ngaralih kitu. Mirah milu nemrong pokona mah hayang saeneng-eneng leurejengan sarta padeukeut jeung anu jadi lanceuk. Nya padahal itu oge nungguan naon atuh di dia mah ka urus-urus atuh ku urang. Maeroh mairan anu jadi anakna. Nya kitu pisan kahayang abah oge. Nanya eta atuh aki mah beda deui kapal lainna. Sauna oge moal ninggalkeun lahan karuhun. Pasuta ngajawabna bae terus ngahulang kawas-kawas aya anu keur dipikiran. Memang tersalah manehna jadi sakuat kasuat-suat eling ka tempat asalna ka tempat karuhun bali geusan ngajadi waktu gubraga gerar ke alam dunia. Kapan nya di imah anu ayeuna nu ayeuna dicicingan ku inung bapakna. Tapi di mana kasaba deui saperti anu cikeneh kalakonan kalembur teh taya dineungna saeutik-eutik acan. Dan ayeuna barang kasabit tina obrolan hatena jadi nyeredet oge. Make boga rasa hanyakal kamari henteu terus ngaprak ngadatangan ka tempat-tempat baheula pangulinan keur budak eak-eakan di wahangan. Di sampalan bari anyeucleu dina tonggong muning. Teterekelan dina tatangkalan neangan sayang manuk. Cindekna mah ari diinget-inget kalah beuki nambahan kagagas. Sok hayang cung we atuh jeug deui we jadi budak. Hayang hirup kawas baheula anu digugulung dengan ukur karesep jeung kasenangan. Tara ieu mikiran kasusah saperti ayeuna. Boa kang anak oge. Itu malenanya terus mewok we di ditunya nurutan aki. Umi ngagegeke lancekna bari nyerengeh saeutik nemungkeun kempot pipina.
menang kuma malang ke mah ini sareng aki oge rek dipaksa sina cicing di dieu. Udah cenah cicing di dieu banyak. Alah ai kitu mah urang ngariung aya naon-naon teh nya saanteuna we kitu tah. Teh sebele ke Maeroh dari anak nyalitana seolah-olah megataratan bisi anakna aya maksud rek bumetah di pakidulan. Ngadengi omongan anu jadi pamajikanna kitu teh pikeun pasuta mah tambah-tambah we ngarasa bungahna. Satah hatena mah henteu petot-petot muji syukur ka pangeran lantaran Maeroh teh ayeuna mah geus ebreh mikanya kakarna natrat dina ucapanana. Cag Baracakra kumaha anu keur saruka bunga ayeuna urang mengkol heula sakedik mah urang nyaritakeun anu sanesna nyaeta Surya. Waktu harita Mang Pretea nalika rek dikarepuk ku panuria sabaturna lantaran geus kumalancang reka ruksa kehormatannya edah satageus nanda sajaja sadatana kaimah teh terus we ngadoni kanu jadi bapakna majarkeun teu cenah manehna teu pupuguh ngadon dikarepuk ku urang lemur piraning anu jadi alatanana mah nanya ka hiji budak parawan no ana preyek teh diraponan kalawan diluluguan ku panuria tisirikna salambur kabeh pada ngaraponan kamanehanana sabadog-sabadogna malah barijeng nangtang-nangtang sagala kanu jali bapakna. Adat-adat jalma barangasan anu babareana keur nyulit bawang puguh we bapana Surya teh anu tayalian tibah jagur lain deui nafsuna. Memang maehna oge nyaho yen panuria teh baretona kungsi di Deli anu dina balikna di kalemur teh jadi beda regeg beda tagog malah pigelang leungeunna oge jadi rimil ku gelang bahar. Tapi ye ngandung harti yen bah jagur kudu cicing wae meunang panantang ti anu jai lawan. Komo ieu mah barijeng main koroyokan sagala kanu jadi anakna. Anu pikeun bah jagur mah geus cukup jadi tangara yen panuria teh kudu diberesan. Saurang-saurang kudu sembah jongkok ka manehanana. Lamun teu kitu nyawa taruhanana. Panuria kudu disingkirkeun teu unang lila-lila ku melendang di alam dunia. Basa baheula maehna ngejati cicapar lantaran kasoran ku pamajid satageus ngalaman gagal ngarebut wijana lantaran teu ku hanteu beut pasaranog jeung Aki Mursid. Maehna teh terus we ngabembeos balik ka lemurna. Nafsuna hayang maleskan nyeri ka gumilar ngadadak musnah ari lain mugen dina jero hate. Lantaran ayeuna mah geus taya untupan. Ku pamajid geus eleh kalawan mutlak. Komo deui ku gumilar anu dianggapna boh wawasena boh jajatena leuwih luhur tibatan pamajid. Komo deui sangeus manehna ngalaman asor ku Aki Mursid. Hatena beuki ngariut we. Ieu teh mangrupi hiji pangalaman anu kacida paitna pikeun dirina dina sajarah kahirupanana kakara ngalaman asor terus-terusan. Das inget ka budak lalaki anu meunang nyokot ti lemur gadog teh nyaeta Karna. Asli anak pasuta. Dibawa teh sasat lain dihaja lantaran pahili nyokot. Tapi teu naon, budak teh terus we kumanehanana dimumule malah ayeuna mah timbul dina pikiranana. Budak teh rek digemleng nya-nya. Sugan we
kagedenakeun budak teh bisa dipake tanggelan pikeun malas anu jadi musuh-musuhna. Ti saprak boga pikiran kitu karena teh anu ngaranna geus diganti jadi Surya. Nyaeta ngalap ngaran Bah Jagur waktu keur ngora. Listrikna unggal usik, taya tempo keur ngaso, taya waktu pikeun ngajentul, terus digemleng luar jerona. Geus puguh jasmanina diwarah ilmu-ilmu gerakan lahir pikeun ngabela diri. Rohanina oge terus dilatih, ditempa supaya jiwana kuat. Dijajalan ilmu-ilmu anu teu saeutik nimbulkeun kakuatan sarta tenaga batinna. Cinekna mah sagala ilmu panamu jampe pamake anu geus kapimili ku Bah Jagur teh ditamplokeun kabeh. Dipake ngeusian badaniah katuciwana Surya. Anak kukutanana anu memang geus diancokeun dina hiji waktu mah pasti Surya teh rek di perih pati pikeun ngayakeun balitungan jeung kabeh musuh-musuhna di antarana nyaeta Gumilar jeung Pamajid. Ka Aki Mursid mah lantaran teu nyaho. Teu nyaho ngaranna sarta teu kanyahoan di mana lemurna. Kumanehna cukup deuk disinamulangkeun kanyerina ka urang gadog. Tuman pasuta teh sina binasa ku anu je anakna sorangan. Ongkoh wijana oge upama ku pasuta teu dipulangkeun ka Cicapar pasti bakal terus dikukut ku pasuta. Surya, kumaha tingkat pangabesa si Nuria teh euy? Bah Jagur nanyakeun. Harita teh poean laporan bebeja tas dilaponan. Alah, hanapun keneh Abah. Suryane malan bari tungkul. Sanyana mah rada bingung. Rek nerangkeunana puguh tacan adu hareupan, ari lain jeung Jaja mah anakna pasuta. Oh, nah atuh make ngejat. Teu kuat Nyaho anu jadi bapa ditangtang. Ieu mah kalakah ngacil. Bah Jagur. Nanyana mani nyerang-nyerang we, pokona mah ngarasa gemes ka musuh-musuh anakna. Make wani-wani nangtang sagarupa. Kawasna geus teu lebareun ku nyawana. Atuh da dikerepuk ku selembur Bah. Saki oge untung Bah abdi teh tiasa wangsul. Kirang-kirang milik mah Bah tang tos-tos ngababatang di lemur batur Bah. Ya bener kurang ajar si Nuria teh. Teu nyahoeun tah si koplok teh meureun. Yen ujang teh anak Abah. Abah Jagur rada sareh ayeuna mah cacaritanana. Puguh uningaeun Abah. Malah pokokna oge baheula cenah Bah Jagur teh jago. Ayeuna mah mung kantun bangkarakna, kantun runtukna cenah Bah. Surya satekah pola nyunutan bapana supaya amarahna beuki rongka. Kurang ajar. Bener eta teh nyaeta kitu Surya? Bener Bah, asina swear Bah. Tetela si Nuria teh hayang juaranya nya ku aing. Hayu tuturkeun. Urang tumpur ludeskeun montong di sasesa. Oh mantap si goblok teh. Bah Jagur bener-bener kahudang di nafsuna. Kalawan teu ngalobakeun dia omong, gojlong we kaluar ti imahna bari ngajewang anakna supaya nuturkeun. Sabalikna Panuria barang geus bisa nganyahokeun yen anu rek maksa milusa nyedah teh sanyana mah anak Bah Jagur lain di ngarasa reuasna.
lantaran pikeun lemur-lemur anu sagampar jeung lemur Bah Jagur mah kabeh oge eueuh anu birek yen Bah Jagur teh hiji jago anu teu bisa dihina basa saha kadua gaplok. Lamun kasigeung hatena teu inggis ngajak rerempon narohkeun nyawa. Komo keur rempeg keneh murid-muridna mah Bah Jagur teh sohor pisan. Teu sirikna saban usik nandasa jelema ngan sakadar alatan anu teu sapira. Salah harti atawa salah sangka. Geus cukup pikeun Bah Jagur mah maehna kudu bae ngayakeun balitungan anu mamalana teu kurang-kurang aya we anu ngalepaskeun nyawa atawa copelna tanpa daksa saumur-umur. Ieu sababna anu matak barang datang ka lemur teh terus we ngayakeun babadamian jeung batur salemurna. Babakuna mah jeung bapana Nyi Edah kudu kumaha nyang hareupanana lamun seug Bah Jagur ngontrol ka lemurna. Lantaran geus bisa dipastikeun saeutik oge moal bisa dibawa badami. Ngelehan maneh bakal ditindak. Ngalawan mah sumawona. Anu matak mending ngalawan ngan kudu kumaha carana. Lantaran sanajan dikarepuku salemur oge tetep we manehna taya untupan. Baris ngaleh-leh ulah-ulah kalakan dimuleukeun korban utang tu lain saeutik. Alah, urang pegat we di jajalaneun euy. Ulah diberi kesempatan asup ka lemur. Pokona mah hadang we lah ku tujuan atawa dalapanan. Lamun tetela urang teu kuat, tangtu anu lemur oge aya kesempatan pikeun nyalametkeun diri euy. Ceuk Pasamsi nyaeta bapana Nyi Edah mere saran ka Panuria. Sanggeus dipikir asa ku sararea yen taya di jalan anu leuwih alus, saur manuk kabeh pada mupakat kana saran Pasamsi kitu teh. Sanggeus dipilih tujuhan lalaki anu sakina bisa dianelkeun. Di antarana Panuria jeung Pasamsi katut jaja anu harita geus jag-jag deui teu sakara-kara. Teu ngalobakeun di pola bring we nu tujuhan teh ngajug ka si lembur pikeun ngahadang Bah Jagur bisi datang poe eta. Teu salah sangkaan tina sangkaan. Kakara oge Panuria sabatul-batul reureuh